Pangzalim-zalim nama jelema nu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online online teu make aturan Al-Qur'an teh ya jeung online itu mah gitu barang-barang batur pret barang nu batur tah jeung we harganya nata langsung di online kan kurang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana segi sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos gitu mah. Eta tina segi manajna adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos gitu dan lain sebagainya. Online eta mas meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padbu sia. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieun ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna. Sakali dia bekadenge kucilisia jelema nu pangzalim-zalim nama jelema nu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalim nyembah ka kayu ka batu bahkan geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalim nama jelema anu boga sesembahana jabatan nupang zalim-zalim nama jelema nu boga sesembahanana teh harta meme hudang geus kitung duit meme hudang heh nya nama nyana mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum eta jelema tolol eta ko mau hudang mah kan kulator geus hareup geus poho ka salat poho ka zakat poho ka sagala rupa upang zalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah. Boga tekad nage urang lamun teu boga ijazah mah teu hese dahar. Maca 2 kali syahadat geus ya. Emang ijazah nu mere dahar. Tuh, urang lamun teu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana. Jabatan cing tahta pake tatanggelan eta. Mun hayang nyaho ka jelema nu pang zalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah nyembahna ka patung nyembahna ka kayu nyembahna ka batu nyembahna ka jabatan nyembahna ka harta nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kakuatan rarasaan teh harta boga kakuatan rarasaan teh dunia boga kakuatan rarasaan teh jabatan boga kakuatan asa aing sagala rupana boga kekuatan patung boga kekuatan harta ka keris keris ieu mah mantak dipandian bae gua teu menang sambarangan ieu memandianan lagi kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung dipandian lagi kudu make endog 7 rupa endog masyaallah karim haju di huutan saeutik make kembang 7 rupa kembang haju mandianan lagi ieu mah kudu sareupna dah teu menang sambarang teu menang kadeuleuan ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianan ge teu menang make pakaian ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig hayang kos kitu kumaha atuh eta kos kitu percaya bahkan aya nu percaya ka cincin sagala lain sambarangan jeung mah cincin ieu pernah dicoba aya awewe ditanya aju teu daekeun nembak lah belum tahu dia sekali dia nanya tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama ke 3 kali tedek nembalan kenapa diketrokeun jaga bener-bener eta mengudag-udag lain alaga
Masya Allah diudang terus sama cincin manjur jasa parah jasa laulayang jaho cak Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah faman azamu mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu ngabohkeun ka Allah pajar teh aya pangeran salian ti Allah padahal mah pangeran teh panunjieun langit bumi katut eusina Allah lah anu urang kuari dihirupan ku Allah sakedeung deui urang dimaotan ku Allah bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah katung kayu batu dunia jabatan cincin segala keris dan lain sebagainya cenah kiai aya pan para wali mau keris hayu kumaha lain neangan kerisna datang sorangan henteu percaya ka keris sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat emang hayang Kangjeng Nabi henteu diberi tongkat sebagai tanda kewalian Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah kumaha sakahayang ti Allah apa percaya kana tongkat henteu ka Allah jadi urang kuari mun boga keris kos masalah ngan bosok dipandian kalau dipandian atuh keris dipandian aya numpungan teu mandi teu kira-kira Masya Allah tak ulah geus bagus banget ulah geus bagus banget ulah kos kitu kos aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh heran aing padahal geus bakul pepodur peuting sugan aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu gede gitu langsung ka huluna habak udah napaan nu kos kitu tapak mah lain kos kitu tapak mah ye nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tanggal nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk itu keur tapa ngaranna itu bari ngawudukeun tadi saya tidak tah hasil tapa teh haju hayang berjamaah eta tapan webat anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu eta hasil tapa ngaranna terus kabelah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya nama tarasare tafakur ibadah ka Gusti aing nurutan teu penting teh salat atau maca sholawat tah eta hasil ngaji aya hasil kana Gusti ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur itu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nyana teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung di kacana Masya Allah karim jadi berubah barang jadi kiai teh tadi nama keur can norekat mah ieu teh jelema teh buat tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur kok jadi kos kitu sih tadina keur can norekat mah ieu teh bagus jelema teh tapi kuarina aing liwat terek nanya ye ahli Allah ye sia mun hayang nyawa kawali ge aing ye cek masyarakat kok jadi tolol kieu tuh jadi berubah urang tata ibu hese kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli au tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tah mah tinggal dicirikeun kitu bae tah mah
Ayo di lembur tuh, bah, zikirna ge moal di wadenge kemana-mana. La ilaha illallah. Woi. Ieu mah guru tarekat mana yang dirantai tuh. Ieu kan cenah zikir, atuh zikir teh sia bae heulana ulah ngajakan batur, ieu tah tetangga aing jadi huntu goblok. Lain naon, zikir mah zikir bae, kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna, ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna, ja teu aya fitnah. Tuh, ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli tarekat jadi fitnah, pagandengan ku zikir. Heuh, eta tetangga nu kieu bae ngomongna. Aing masal malam Jumat bacana nyilip yai, kumaha zikir buaneng. Atuh milu bae teu hayang aing. Jelemana ge jakos kitu cenah. Ieu atuh mamang meureun nu salah, nyana nu salah. Geus ku aing mah cara mun ke malam Jumat zikir teh mah golok ye pana jeung kieu atuh. Fitnah ngaranna teh. Lalaunan bae sih zikir ulah suka denge ku batur. Matak naon lalaun? Kan kita tetangga teh kaget. Itu si naon teh haharewosan gitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi ai gandeng mah kan greget batur. Ai kitu mah haharewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikan, "Kak, eta naon urang?" "Jaki kituan." Tetep bae. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina. Encan marejehna jadi DPR, jadi fitnah di masyarakat. Bae lama udah jadi DPR teh rapi. Komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah. Zaman Haji Said almarhum, zaman Abah Haji Suud di dieu. Minggu teh DPR teh marake kopiah, marake batik, mawa kitab, DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicerekan ku nya. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Jangan makan sedep kan gitu. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan? Ieu mah kerja di tak mangga bae teh mah haknya na. Ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus ka luhurna sabodo sia teh mah terus aing mah ngantos redoan. Ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina. Atuh bal beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusanna gaib. Batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebarkeun. Marilah kita ijazah toriko. Kubro. Toriko kubro. Aju nu ngomongna setuk. Toriko kubro. Sarariah jasa. Tuh. Kudu toriko mah. Langkahnya na bertoriko, ucapannya na bertoriko, pagaweannya na bertoriko. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kikituan ulah yang dibaguskeun ulah ding bagerkeun ieu mah dampakna. Bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko. Syariat keneh. Terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kena aya antep urusan dunia mah mangga bae. Urang mah kuarikeun geus beralih gadadahan syariat, urang melalui toriko urus we heula toriko. Engke jadi perhatian manusia. Kok beda sih? Beda kadeuluna lain deui. Aya nu datang ge. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah toriko. Ih, atuh sanes ijazah toriko ka dieu teh. Sakali mah teu, 2 kali mah teu. Terus lamun endeu teh mah ditita anu heula anu nurut karak. Bener berarti
Ya mah lain. Assalamualaikum. Abdi teh bade ijazah thariq. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid iwal ti abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pangmursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok. Tolol boloon. Naon ieu tah? Ai, fitnah. Tenang, bari coba. Panti ditu nage. Di mana-mana dimarahan ulah marah toriko. Di mana-mana batur teu silaturahmi, silaturahmian. Di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun. Eta toriko. Ieu mah lain. Batur encan marah can naon? Goblok. Teu bisa sia teh jadi anak buah aing. Goblok sia mah. Sujud sia. Sujud sia, lamun teh sujud awas sia. Tu galedeg sia. Toriko sih kos kitu. Enak. Nah, mantek besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngapitnahan. Teu meunang ngajakan toriko mah. Engke loyog sorangan. Loyog sorangan hayang wauh ka Allah. Urang teh ka mana? Ieu neanganana. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah. Teu bisa wauh ka Allah baca kula kencan wauh ka Allah. Kitu tariko. Ieu mah lain. Ya hayang wauh ka Allah makan. Ai can wauh ka Allah mah tuh hararese naon ge. Ye geus bertetangga jeung Allah. Da ubah kebal ngabesan di budak jeung Allah. Sial dah gua di tariko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Digelar-gelar kos itu da aya tariko mah batin. Geus batin deui. Deuleu guru-guru urang nu bare heula. Engke gerak kanyahoan tariko mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese debak tariko mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang silsilah. Ieu budang ti anu teh juru mursyid pendi segala. Ai podol seron kitu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daeke toriko asli geus ibadah ka Gusti Allah. Ngawauhkeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko. Engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen. Mana berbedana? Hiji teu daek ngridit. Kecuali neruskeun. Sial jasa toriko goblok. Dua dibere ku pamarentah badaekeun aya toriko. Moal daekeun. Wajen ku kumaha ge. Ulah nyaritakeun haram atawa teu kudu nyaritakeun haram jeung halal. Sebab naon? Batinna geus teu narima. Ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal. Wayab tulu toriko tuhu. Batal. Bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai uhu. Batal. Jadi walusur ila salian kiai. Wa huwa bajingan. Mas gitu eta. Ngan lain berarti ulah ieu keur cerita toriko atuh mangga bae rek yen proposal lo masalah mesin dek atuh kehalangan kukula tuh biasa bae sih lah cenah aing moal silaturahmi ka Ki Uci atuh lulus aing mah ditahan teh naon teh meret itu sia kae kecuali mere kiai ye menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta yang kiai bae teh 30 juta jieu tuh kabeh bae sih ulah tah ieu keur carita sanu leuwih zalim moal aya salam dunya di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah
dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah ya nyen sesembahan tina kayu nyen sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyen sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati mulai jelema nu leuwih zalim nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an teh deuk naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung tina Al-Qur'an asal bisa terjemahkeun ku Kangjeng Nabi melalui hadisna diterjemahkeun melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim tuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang nyaho pang jelema-jelema puang zalim-zalimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pang zalim-zalim denge ku jelis ya ulah dibedakeun ka batu sia ge kitu ieu sekudu bebeda ka batu tah ieu Al-Qur'an aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji sanunita kadzdzaba bi ayat temun hayang ya jelema na pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an nokot di pabrik dengan cara nyogok pang zalim-zalimna ulah neuleuh ka dieu tenang wae tenang pang zalim-zalimna oh Masya Allah kari pangzalim-zalim mah jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online teu make aturan Al-Qur'an mah nya jeung online itu mah gitu barang-barang batur pret barang nu batur tat nyeun we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos kitu dan lain sebagainya. Online eta mas meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padbut sia. Kiai ya Allah. Kamana urang kuari muntayang. Sik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI.
tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho, eta lah orok. Masya Allah. Gede saeutik kebutuhanana geus lain susu, tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal daek. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tawa sial deui, tawa orang goblok tawa. Tawa teh dititake aya jahe ge main toel-toel teh. Nyusu dong, goblok kan. Iya mah orang bangkawareh mah orang. Maksudna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, ku hari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhanna roti di negara nyana. Di urang mah lain roti dangdeur. Di urang mah teh baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangdeur. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ngadege bete teh asana ieu nya naon kana ngamunikak bulu bete. Iwa dangdeur tolol. Tah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti, terus we dijejel-jejel roti, paeh ku roti. Cek Imam Jalaluddin Rumi. Kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun ditanya suka indungna, emang teu beukieun. Geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu. Ya teu betaheun aletahna geus lain deui. Nah, Allah nyieun seperti eta. Kebutuhan-kebutuhan pribadi teh geus ditendeunan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu, can butuh kana roti. Gede saeutik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Ayo si ada lalap-lalap, heuy hadahar pabetere lintu. Ayo betere lintu dah. Itu kolot budak di pokok situ. Ngaji ge sarua, orang cak Imam Jalaluddin ngaji. Ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke kadituna sakumaha orok mabok roti. Iya bangsa marabok yang mabok ngaji ya jadi kos kieu. Iya cak kula mah mabok ngaji sia teh mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam salah samiluan Jumat Minggu milu bae. Ngan bangonna kos nu langleng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Ini meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teh kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres kumaha urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan qalbu mata hate urang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib, percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman numukakeun jeung nutupkeun Allah. Jangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah masyaallah. Urang mah kuari Gusti diberi iman asli iman ka Allah. Ngeuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranna batu, pangeranna jabatan, pangeranna tahta, pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Mantap nu ngaraji ka dia emang baroga duit hapting. Aing nyaho jasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajian kumaha ge. Ke Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Mantap
susah teh ya kudu bersyukur ke Allah. Sujud. Kudu sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Eta tah nu leuwih zalim mah orengan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun. Make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua. Sarua doraka berat. Ya Allah ya Rabb. Au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan akan katauhidan. Kaman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusanana ka tauhidan, ka pangeranan, teu percaya pangeran teh Allah, diganti ku kayu ku batu, diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua, teu percaya ka ayat, urusanana politik, ekonomi, jabatan, jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an. Maka hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda, meunang nyieun buatan manusia, dipake dituturkeun eta jelema nu pangzolim-zolimna. Nyadar urang ya Allah ya Rabb, kudu kumaha atuh ieu. Jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar. Jelema teh lamun teu sadar padahal masalah. Ieu jelema edan ngaran. Geus kajeun teh mah urusan negara, geus kajeun teh mah urusan perekonomian gede. Kuari mah nyadar diri bae ye nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi. Urang nyeungseurikeun ka diri urang, eta hebat. Ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan. Diseungseurikeun urang nu hebat bae Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan, seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan. Eta nu hebat mah. Sok geura bisa aja pendi ye. Ye beseri sorangan. Kasunyum sorangan. Eta teh ulah disangka error, eta teh wali. Wali eta maksud. Ngan labas. Tetep kudu maka grogol. Kan kuduna makan kieu urang teh. Ya Allah ya Rabb. Geus ulah pikiran batur ulah. Politik ulah di pikiran, ekonomi ulah pikiran, budaya ulah pikiran dunia pemerintahan, dunia kitu per DPR-an, per MPR-an, dunia perpolisian, per TNI. Ulah urang behelanan. Awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia. Geus saya kan 60 tahun, saya tik deui ka target Kangjeng Nabi. Mun kurang mun leuwih terserah. Geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah. Jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae. Gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas. Aju ieu kuari neuleuh sia awak. Kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu. Geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh. Geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Geus ulah loba kegiatan da geus kolot. Meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrang jekrem teh nya geus kolot ieu.
geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha. Terus kabelah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah. Engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak. Kitu kene asar ku mau magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak. Geus di magrib mah tulah balik ka isya. Tungguan naon matak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora. Geus beres salat isya, geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare. Jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui. Eta be ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Nah, geus itu ulah ngan sakadar dongengna be, ieu tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat. Tuluy neuk sare deui saeutik sare deui ke hudang-hudang subuh. Kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot. Gua hari masa balikna ajuk ieu heuh sia kuduna makan kitu tawak aja. Tapi sia isuk-isuk aju kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karena itu keneh bae jeung serikeun awak urang tolol sia awak goblok tolol batur bagus saya di masjid zuhur teh atuh sia masih kene main catur kan sia awak goblok tolol di kampak sia boy bari mawa kampak letik urang kan sia awak goblok tolol masyaallah sia awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot terus siapan eta pan geus derong bae sakumaha ucing garong masyaallah parah geus 3-7 ge geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk lahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluhna ge ditatanyakeun bae iraha matang puluh jaka tatangga mah nu pae teh tilok ngomong geus kitu horenganan aya herongan deui takan seung-seurikeun awak sia awak goblok tolol tira gaji siapa nyawa kuduna makan yang seringan awal sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh iya awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji kitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudnya lah nabe nyalande be gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tah lain ngaji tah mah kos kitu mah setor beungeut be abe pajar tah awak seureurikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pandai wujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cek deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Qur'an teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Qur'an nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh sakaji pende euy sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nu nungtun nah tuh keur di duriana domino malun tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ya siapa eta opatan bae teh di juru iya langsung dicekel bae kaman aing jahanam ye atuh daerah lain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo. Masya Allah. Merikak bulu aing mah. Tai. Sebab tadi di dunia nadzaba bi ayati. Kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade. Besi urang jadi pemborong sing hade. Besi orang jadi petani sing hade ulah datang ka
suka ayat ieu jelema nu pangzalim-zalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagia teh moal ka surga nomor kedua na jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik, di ekonomi, di budaya, berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabaraha tadi ke awak sia teh ieu di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuh ka neraka engke makan berhadapan langsung ngagebur na neraka kuat sia mun dibeulung di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masak timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lompat haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae ge ka tanah suci batur berangkat urang teh sedihna luar biasa. Ketika datang ke Jidah batur geus diangkut ke Mekah, urang tinggalin sedihna luar biasa. Ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak, urang angel bae deui. Eta ge sarua bae, awak sieu ku nas-nas teh. Baturan sia mah geus boga anak, geus boga naon sia can laku keneh bae. Ih goblok sia awak. Tolol sia awak, kurang naon sia. Jasia atupan aing ngaca mah kitu jasia teh sabaraha aing jeung di soler mah kasep jaga sarua. Tah ieu carita kasedihan. Ieu ke di akhirat mah batur luhiber, batur lumpat, batur lempang, batur ngeson tapi datang. Urang tinggalin, awak sia teh tinggalin. Di sisi jahanam deuk kubahas ya. Gambarkeun ku urang, masyaallah kari. Awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an. Cek dagang sia teh bener apa henteu ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat mah urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia-aulia Allah introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napakuran diri sia awak nyeng sedikit diri eta pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak hayang di kiai-kiai ku batur padahal baja lain kiai mondok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pun cium tangan teh cium dong dibulak-balik bae eta geus jang modal jadam geus aya di si eta. Dulu nanti introspeksi diri ya Allah ya Rabb. Awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamuliaanna. Kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur sia awak. Nanaonan sia awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih. Ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah. Deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge. Budak di online keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae kabeh sanagaranya hueun kabeh masyaallah wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya tuh iya kan kudu mah disumput-sumput
Sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyaho. Eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja. Ieu mah sedekah. Lain geura bikeun ke cenah jelema. Lain geura engke geus kumpul kabeh ka arah. Geus karumpul kabeh. Merena ge soting. Ya. Dah, geus kitu geus teu bagus. Geus teu bagus. Mendak model toriko disutong-suting nah naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain gitu ya geus saralah mendak hasilna kuari toriko teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut toriko teh pasti naon eta salah langkah. Jadi aya aturan-aturan ieu syariat kieu toriko engke kalau komo geus dibere hakikat. Urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat. Ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah. Tajalli Allah ieu teh Allah, Rahman Allah, Rahim Allah aya di urang kabeh. Ieu teh keur tajalli. Ya urang boga tanaga ti Allah, urang boga kersa ti Allah, urang boga kicep ti Allah, urang boga denge ti Allah, urang boga tanaga ti Allah, urang boga kahayang ti Allah. Atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama. Ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu. Ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah mer. Ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah rengana. Padahal mah jeung manusia, tapi perasaan jeung Allah. Ku sababna tajalli Allah. Eta kakarak ke judul, ke cara kadituna mus dibere, masyaallah. Urang sorangan ngarasakeun teh poho. Bisa sapoe urang embung kaluar. 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat. Teu hayang kapanggih jeung jelema, teu hayang. Eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah geunaheun teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman tolol pan goblok tuh eta beunang eta teh badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka toriko ulah bebeja ka syariat bae cara urang penemuan di toriko loba engke teu meunang ngaranna ge batin engke dibere rasa ieu rasa itu rasa ya Allah ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas ihkam misalna ihya misalna atawa dipatali jeung Al-Qur'an patali jeung eta kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir jelema nu musyrik jelema nu murtad etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim berpolitik berekonomi berbudaya dan lain sebagainya teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah menurut nu bogana Allah subhanahu wa ta'ala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang kuari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ka hate masing-masing datang ka mana keyakinanana terserah tah kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima. Ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah ngalaksanakeun zakat
ngalaksanakeun tarawih, ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae. Terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang teu kuat karena dibere kelemahan, ulah leutik hate sebab urang diberena sakitu ku Gusti Allah. Nu penting urang bisa ibadah sabisa urang. Ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana, kemudian dipaksakan bakal riweung ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa. Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa kelantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya. Pen. Saya mah ditanya kos itu bantu ka pacirit tolol. Sasadana terus jasa. Atuh teh mah hitut ka pacirit. Itu puasa dan teu puasa bae. Pancen mah aja ya kuat, wallahu alam ya. Ya sahaya nu nanya ye. Ieu babaturan ye Haji Adang. Oh, Haji Adang. Haji Adang mana geus? Ya. Ayo geus kuat. Geus kuat ya, geus kuat. Ye jam sabaraha cenah? Ye 2 jam deui. 2 jam deui. Ka mana? Ka magrib. Oh, sudah teh ka Bandung. Goblok kan. Geus kuat. Badi gula puasa. Geus la yukallifullahu nafsan illa wus. Kuat gering asli geringna mah. Ulah leutik hate aya ridho Allah di dinya. Datang ka mana kuatna? Di dinya aya ridho Allah. Jangan menang Allah kabeh. Jadi kadang-kadang nu puasa mah disiksa, anu teu puasa mah diganja. Kumaha teh? Nu puasa asa aing deh siapa dulu? Pepen. Deh siapa orang yang tidak kenal saya? Neraka. Jalan banget. Ya malah sakit diberen aku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit. Cak Allah teh dedeh cakeun we. Maneh teu puasa ge da aing membere kekuatanana. Tuh kan. Keun bae aing anu nyaho maha uning aing. Keun we dihirupan ku aing, digeringkeun ku aing. Nu penting kolbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hate sia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah tinggal urang Jumaenan minggu hareup urang penutupan sekalian pembahasan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim.